Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Neng Elsa kelas 10 OTKP 4. Isuk-isuk sakadang kuya keur moyan di sisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nyaeta sakadang monyet. Sakadang kuya, sakadang monyet ngageroan, kuk tembal sakadang kuya. Sakadang kuya, kuk sakadang monyet nyampeurkeun ka sakadang kuya. Keur naon sakadang kuya? Keur kieu we keur moyan. Tibatan cicing kitu mah mending ngala cabe yuk. Di mana? Di kebon patani mangka cabena geus bareurem. Embung sakadang monyet masuk gandeng. Moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Bring atuh sakadang monyet jeung sakadang kuya teh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, ka tembong cabe milik patani geus arasak mani bareurem euceuy, sup duanana ka kebon. Sakadang kuya moncor kana pager, ari sakadang monyet ngaluncatan pager. Terus bae ngaralaan cabe di dalahar di dinya keneh. Sakadang kuya mani seunghah-seunghah bawok teh sakadang monyet ngagorowok. Seunghah lata-lata. Maksudna mah seunghah lada-lada. Sakadang monyet ulah gandeng atuh, sakadang monyet henteu ngawaro. Sakadang monyet ulah gandeng bisi kadengeun ku Bapak Tani. Kahariwang sakadang kuya kabuktian sora sakadang monyet anu tari kadengeun ku Bapak Tani anu teu jauh ti imahna. Bapak Tani gura-giru lumpat ka kebon. Barang tepi ka kebon, ka tembong aya monyet jeung kuya keur ngawes-wes bari seunghah ngadaharan cabe. Beunang sia nu sok malingan cabe teh, Bapak Tani ngagorowok bari lumpat kanu keur ngahakanan cabe. Ngadenge aya nu ngagebah, gajleng wae sakadang monyet ngejat nerekel kana tangkal kai. Sakadang monyet dagoan, sakadang kuya ngagorowok minta tulung. Tapi sakadang monyet teu malire, teu ngaliuk-liuk acan, terus bae lumpat gagalacangan dina tangkal kai. Ari sakadang kuya puguh da teu bisa lumpat, leumpang ge ngadedot bae. Kerowok bae ditewak ku Bapak Tani. Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabe aing teh, ku aing dipeuncit, cek Bapak Tani. Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan Pak Tani isukan kuya rek dipeuncit. Peutingna, sakadang monyet rerencepan ngadeuketan sakadang kuya nu keur cendekul dina jero kurung. Sakadang kuya keur naing dipeuncit, cek Bapak Tani. Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan Pak Tani isukan kuya rek dipeuncit. Peutingna, sakadang monyet rerencepan ngadeuketan sakadang kuya nu keur cendekul dina jero kurung. Sakadang kuya keur naon? Sakadang monyet nanya. Geuning sakadang monyet, puguh kuring teh keur ngararasakeun ka bungah. Ka bungah naon sakadang kuya? Nya eta kuring teh rek dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Dikawinkeun ka anak Bapak Tani? Nya. Nu bener sakadang kuya. Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat. Ngadenge omongan sakadang kuya kitu, sakadang monyet ngahuleng sajongjongan. Kieu we sakadang kuya, kumaha lamun urang tuker tempat, cek sakadang monyet. Tuker tempat kumaha? Nya, tuker tempat. Sakadang kuya keluar, kajeun kuring atuh cicing di jero kurung. Embung. Kuring mah karunya weh ka sakadang kuya sapeupeting di kurungan. Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak Bapak Tani teh. Sakadang monyet keukeuh maksa supaya tuker tempat. Antukna sakadang kuya teh eleh deet.
Heug bae tuker tempat, tapi aya syaratna cek sakadang kuya. Naon syaratna? Syarat tapi aya syaratna cek sakadang kuya. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Samemeh anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun heula ka leuwi. Nya, enteng atuh kitu mah. Henteu talangke, sakadang monyet ngaluarkeun sakadang kuya tina kurung hayam. Tuluy dibawa ka sisi leuwi. Lung bae sakadang kuya teh dialungkeun ka leuwi. Sakadang monyet buru-buru balik deui ka imah Bapa Tani. Suk bae ngurungan maneh ku kurung hayam. Ngadedempes ngadago-dago beurang hayang gerak buru-buru dikawinkeun ka anak Bapa Tani. Kocapkeun isukna, "Manehna ka mana bedog teh urang asah?" Cek Bapa Tani ka pamajikanana. "Rek naon bapana isuk-isuk geus ngasah bedog, itu urang mencit kuya di pipir." Paguneman Bapa Tani jeung pamajikanana teh kadengeun ku sakadang monyet. Manehna ngagebeg. Lakadalah geuning aing teh rek dipencit lain rek dikawinkeun ka anak Bapa Tani. Rek kabur da geus kagok. Kaburu aya anak Bapa Tani nyampeurkeun. Gancang bae atuh sakadang monyet teh papaehan ngabugigag kawas bangke. Barang serop katinya, anak Bapa Tani gegeroan ka bapana. "Bapak, bapak, aya naon nyai? Geuning ieu nu dina kurung teh lain kuya." "Naon nyai?" "Monyet